Dia nih cenderung teh baik bon batin lah. Jangan dulu atuh gitu sama ha. Aina. Hah, minjem we. Hei. Pak. Pak. Ye. Aing, aya kabar ye. Naon dut euy? Wah, pas Udin lingis. Gelut si aing jeung Mamat Cilet ieu mah. Si Mamat Cilet ek diteugeuh ku si Udin, ku si Udin lingis. Kunaon eta masalahna dut eta si Mamat Cilet ek ditenggel ku si Udin? Apaan was Mamat Cilet bogeun hutang ka si Udin lingis eta teh. Terus kumaha eta kronologisna eta? Mamawa pongko si Udin. Atuh rek digebuk atuh si Mamat teh. Eta hutangna sanggeus rek digebug eta, mayaran teh eta jelema eta. Mayar tuh ya cerita ge we. Siona mah ku si Udin lingis. Kitu tawa cerita nama. Ieu geus karot we. Eta naon maksudna mah apa pongko kitu? Apaan sih kayak hutang ka aing kehet sia teh mayar-mayar. Sok sia rek kumaha deui. Oh, aing bawa hutang cuy euy. Si kadut sia. Aing hese setting ditagih ku aing unggal isuk sore wae ku aing boga ide. Rasakeun sia kadut. Aduh. Banyak nongkrong di dia ya si Wo. Ek nagih si cilaka aing euy. Gut. Hei. Wah. Aing maneh euy. Cek abi kamari wa. Ulah kan nagih cek yang teh paling isuk tebuka duit inu euy. Di maneh disangkana teh nagih we aing meureunan nya ka maneh. Lain rek nagih aing mah. Hayang dibantuan yang ditulungan ku maneh aingnya. Tulungan naon wa? Siap ulang main tulungan ngalamun kudu naur hutang mah can aya. Lain wa teh euy, tas tino ieu ahli pesugihan euy, kakayaan. Wa teh bisa loba dunya, tapi kudu neangan sarana teh rumah hideung. Loh, aya ngagibakeun, gagabah eta kitu teh wa. Yuh, aya nu kitu mah sia tong gagabah. Sok au dikorbankeun aja pake wadalna. Keluarga sia. Lain ieu mah lain keluarga lain ieu mah. Tapi ieu mah ngagibahkeun anu boga hutang. Ayo di mana? Kayak mah itu persyaratan lemah kaling aing gak hutang ka si Wa euy. Baik ieu mah persyaratan lemah aing. Najis teh aing ditumbalkeun kana pesugihan mah. Engke duit diantarkeun ka abi burit. Ulah jang, wa mah rek lagi rek nanyakeun ka maneh nagih lain-lain. Hayang dibantuan wa mah. Pokoknya babi mah hutang ka wet dilunasan. Nya abi mah. Ulah maksa atuh, maneh hayang naur maksa wae ka wa. Bawa mah nagih moal. Aya. Tiba-tiba ek niat ek naur pokona mah. Engke. Oh, gatuh ari kitu mah sok salaman heula. Heuh, kitu mah tuh aing kebeja heula ka simbahnya. Siap, siap, Pak. Benang ditipu ku aing si kadut. Dilawan. Aing kajenting mayar aja saya kudu ditumalkeun wae.